Oh iya, kunaon ya? Iya, itu kebo. Itu kunaon. Ya Allah, ya si mate saya nomor kosa itu saha. Itu kunaon, mama teh kunaon teh. Mama teh kunaon. Ayo mana kunaon. Ayo mana kunaon. Ayo. Ayo, kunaon, sebebe jatuh ke emak kunaon, itu kunaon, iya. Oh, tang nelpon ete apa sih? Ayo atuh buru, iya. Di mana? Teleponnya di mana buru? Kunaon, Ohim, ya Allah, kita kunaon budak tetes di mana? Atuh di mana bobolo dong? Di mana kunaon? Udah nelpon RT. Halo? Anjing. Salah riwayat matak tong panik teh cicing. Bisa hanya eueuh telepon teh eueuh teh ka mana atau telepon teh nya ngaradak eueuh eta telepon teh. Ieu enak ieu. Enak tenangkeun. Kan aya soehim keun bae. Keun aya soehim eueuh mah keun urang nyeun deui. Atuh Om, kumaha ieu budak Om? Om nanya, mana teh kunaon labu? Lain Om, Kunaon? sebenarnya kieu Ohim teh tadi teh ngorong jero teuing jadi we gepisan gitu. Bisa 15 gini kan buat datang nih Rona di teh. Anak tuh aya budak kamana ieu teh. Coba di hana. Itu kieu mah. Kudunya anak akal ya. Acarana ya sangkan aluna haji teh bisa dibohongan ya. Mana budak ini. Nama itu. Him. Ohim. Pulang. Him. Kadim. Ohim. Kade bagen. Agar agawat atuh. Naon mah ngaburu-buru pisan ka Ohim teh. Nanti tanggal 15. Heeh. Amat teh boga hutang kasih Om. Ari duit kudu kumaha mayarna atuh. Kumaha atuh mah? Da Ohim ge sami teh Terapu mah kudu ngajual tahu kasih Om. Tegen mah gitu. Aingnya. Aduh. Aing mah kieu atunya udah ditunggu urang teh lamun datang si Om Kebe bejakeun mah teh ke Garut gitu ulah dibejakeun ka Singapura salah si Om masak gitu dedenganana sing bentres ka Garut nya nya. Si Om datang. Makanya ngomongnya aduh bingung ya. Ayah nih. Si Om. Iya geus tanggal sabaraha ieu? Tanggal sabaraha ieu? Geus tanggal sabaraha ya? Teu aya mana ge Om. Teu nanyakeun. Ka Garut. Teu nanyakeun si emak, nanyakeun duitna. Ada si mana teh aya. Ka Garut. Tadi teh Om ningali si emak keur cebok diintip Om. Banyak anu geus ka Garut deui, teu kaharti Om. Nah, itu tanggal 15. Tanggal 15. Om kudu mayar kreditan kapal. Banyak. Neras Om. Ohim mah tara ngabohong sakapeung. Ieu teh ngabohong Ohim, aya sakapeung mah. Aduh anjing Om. Si emak ka mana?
Ka Garut nih si Oma di terus Garut ka Garut. Ai Garut teh di mana? Ai Garut di mana Garut teh? Nya tapi di ditu naik bus. Om nek tanya, si mata ka Garut di mana? Ya Garut teh mananya? Ma, ari cek si Om Garut teh di mana? Aduh, lapar euy. Balik ka imah jauh ieu teh. Aya warung. Euy. Alah, ngan 2000 euy duitna oge ah. Gampang lah. Mangke we lah ke warung mah. Kenum, Pak. Bu, aya opor ayam tuh Bu. Teu aya. Ari soto, Teu aya. ari gepuk. Aya. Telur setengah mateng aya tuh Bu. Teu aya. Anu mateng we lah setengah Bu ah.